Mual diceritakeun ayat namun sering macaan tafsir bakal kapanggih tahun 1500. Dina tafsir Fakhrul Razi tahun 1500. Tafsirul Ahkam tahun 1500. Dina hadis Kangjeng Nabi ge diawali ku tahun 1400 bakal moal repeh dunia ieu. Ti peperangan, ti goncang, ti naon gitu ngaranna ambalaya siksa-siksa ku Gusti Allah, tapi tetap manusia geus digunjang ganjing ge henteu salaladar percis jasa. Cik Kangjeng Nabi ke kadenge tsunami di anu eueuh sugan tobat ka Gusti. Kadenge ke gempa di anu sugan tobat. Kadenge deui ku angin sugan tobat. Kadenge deui di hujanan berbagai siksa, mungkin hujan bangkong, hujan getih, hujan nanah, hujan batu, tetep jelema teh tidaikeun tobat ka Gusti Allah Subhanahu di tahun 1400 sampai tahun 1500. Di tahun 1500 didinya bakal kalaluar nu bakal dicaritakeun engke dina kitab Qurtubi teh. Mahdi teh Dajjal teh turun Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Kemudian kitu dabatul ardi ieu bakal talurun mulai ti tahun 1500 Hijriah. Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya qadiyal. Dina tatagenan kabuatan batur bae ternyata barang dioprek-oprek dihitung orang jatuhna poe ieu nya tanggal hijina sakali deui poe Minggu dibulak-balik dihitung Masya Allah. Aya nu nanyakeun sababaraha urang ka kula memehna kula neuleuh almanak eta Senin atuh disenenkeun bae. Ternyata horeng ayeuna tanggal hijina Minggu geus Minggu Senin Salasa. Jadi urang lebaran poe Salasa insyaallah bareng aya nu nyieun Senin eta akhir teuing. Sebab ijtima'na bareng meunang teh Sabtu. Ijtima'na Sabtu, waduh bareng malam Mingguna 3 darjah. Jadi tadi penting teh 3 darjah berarti tanggal hijina ayeuna. Sekali deui tanggal hiji haji adalah jatuh pada hari Minggu 3 darjah setengah. Imkan ru'yat jasa. Jadi lamun tanggal hiji na ayeuna lebaran tanggal 10 berarti Minggu Senin Salasa lebaran poe Salasa. Gede pisan faedahna dina Al-Qur'an dijelaskeun wal fajri walayalin ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr. Al-ayah wal fajri demi waktu fajar, waktu subuh, walayalin asrin asar jeung sapirang-pirang peutingan 10 yakni 10 poe bulan haji eta mah lain bantrak-bantrakeun artina pohara pisan agung. Setiap lebaran diawali ku puasa. Lebaran Idul Fitri diawali ku puasa Ramadan. Lebaran Idul Adha, lebaran kurban diawali ku 2 poe puasa yakni tarwiyah jeung lamun lebaran Salasa berarti Senenna eta adalah Arfah, poe Mingguna minggu hareup berarti tarwiyah, sunah puasa 2 poe. Tarwiyah jeung Arfah. Nu leuwih bagusna puasa teh ti tanggal hiji. Ayeuna nu bagusna mah bab poe ieu teh poean di mana Allah Subhanahu wa taala ngahampura kana kasalahan Kangjeng Nabi Adam alaihi
alaihi salam al-yaumul ladzi ghafarallahu fihi li Adam alaihi salam awwala yaumin min Dzulhijjah. Poean awal bulan haji tanggal hiji mengenang masa lalu Kangjeng Nabi Adam. Kangjeng Nabi Adam dihampura seluruh kesalahan jeung dosana dina tanggal hiji bulan haji. Mentak man shoma zalikal yaum saha jelema nu puasa di poe eta tanggal hiji bulan haji ghafarallahu lahu kulla dzambin bakal dihampura kabeh dosa ku Gusti Allah. Nu can ngadaharna naon poe ieu meunang puasa. Nu geus barang dahar mah tinggal engke balik ngaji dahar deui bae. Tegok dahar bisa asal geus kaasupan naon teu bisa. Jadi poe ieu nu teu puasa ieu coceng berarti teu digunakeun kana puasa. Ngan sanajan urang teu puasa, kula ge teu puasa padahal mah nyaho. Nyaho ngan teu puasa. Nu mentek teu puasa ya rahasiahan. Akur cenah, tu moal akur rahasia. Nu jelas mah urang kuari tutupan poe ieu jatuh puasa isukan urang mudah-mudahan babarengan kabehan puasa terus datang ka poe Senin ngan poe ieu urang gantian puasana ku baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Eta bae macana ulah loba-loba 10.000. Siapkeun tasbihna. Hayangnya ho coba datang ka imah awak sia puasa henteu dahar deuk digedean boa main geus kolot geus 70 umur ye tawa 65 bawa mal ka pangide jeung tanggal hiji aing asana aduh ieu tinggalin puasa geus kajen ja puasa ngadeukeutkeun diri ka Allah aya keneh cara paranti ngadeukeutkeun diri ka Allah paling utama babacaanana eta la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Eta bae geus. Nah khobar diceritakeun ana Musa alaihi salam gol ya Rabbi cek Kangjeng Nabi Musa da'autu falam tujib da'wati abdi ngadua ka Gusti tapi ku Gusti teu diijabah doa abdi fa'alimni sayan aluka bihi coba doa abdi wurukan Gusti hiji perkara anu ku Gusti ku kaula bakal dipake doa supaya diijabah Gusti. Tidinya fa'auhallahu ta'ala ilaihi Allah ngawahyuan ke Kangjeng Nabi Musa saur Gusti Allah ya Musa idza dakhala ayyamul ashri min Dzulhijjah qul la ilaha illallah di mana-mana asup poean 10 bulan haji dimulai tanggal hiji ayeuna qul baca kumaneh la ilaha illallah aqdi hajataka kuring bakal nohonan nyumponan na ijabah kana kabutuh anjeun sebab la ilaha illallah teh lain sambarangan tapi cak Kangjeng Nabi Musa ya Rabbi kullu ibadika yaquluha tama sakabeh hamba ge jang ngomong la ilaha illallah mah kabehan ge cak Allah ya Musa man qala la ilaha illallah fi hadhil ayyam marrah la ilaha illallah na dibaca di poe ieu sabalik sakali doang poe ieu maca la ilaha illallah sakali laudiat lamun bae ditenden as-samawati sab langit 7 lapis wal aradun bumi 7 lapis di hiji CCP ditimbang ku urang la ilaha illallah di sabelahna deui bumi langit sabelah ditimbang ku urang la ilaha illallah sabelah deui eta la sakulat beratan keneh la ilaha illallah
asal dibacana di kuari eta ditebut tanggal 10 ieu di tanggal hiji datang ke tanggal 10 ta eta la ilaha illallah anjeun Nabi nambahan tina eta teruskeun la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir baca ulah kurang di 10.000 ulah ka mana-mana geus mulai ti kuari tang ka imah langsung ngunci maneh pamajikanna bingung aya naon cenah ka haji suka kamar pleng keluar ke asar atau zuhur asup deui ka kamar keluar deui asar asup deui maghrib keluar deui eta tanya ku pamajikanna kaji kok beda poe ieu aing ieu keur ngembat la ilaha illallah ieu 10.000 hayang nyawa coba ieu itu poe-poe kamari mah aing teu kaburu kuari nyempetkeun diri maca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lamun puasa poean kadua wal yaumul tsani istajaballahu du'a Yunus alaihi salam poean kadua diijabah doa Kangjeng Nabi Yunus alaihi salam fa akhrajahu min batnil huti wa Allah dikaluarkeun tina beuteung laut nun di jero lauk macana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin aya saat-saat harit saat-saat loba balai bencana baca ku urang eta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin istajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin baca komo ayeuna mah masyaallah lain bantrak-bantrakeun dedengian urang Yogyakarta Surabaya geus mulai aktif Banten Gunung Krakatau Jawa Tengah terus gunung ge meureun ngarobrolnya ge nya urang bararitu bayu cek jabongan ngararedit bae jelema itu nya mun ngadenge Yogyakarta mah masyaallah luar biasa teu eureun-eureun mimiti gempa leutik terus gempa gede terus angin beliun anu luar biasa can anggeus gempa ge sebulan sekali masih aya getar-getarna nu ngagetkeun kitu keneh angin der kuari gunung nu diawali ku teu sabaraha tapi kuari kabahayaanna makin memuncak ayeuna sakitu kula meunang telepon di Yogyakarta di pesantren Al Muhsin adik kula geus menampung jelema keur awal mangan 20 tapi kuari mah geus berduyun-duyun lantaran ditampung di tiap-tiap aula ku pemerintah tiap-tiap pondok pesantren anu bisa menampung ieu geus teu kabayangkeun 2 poe ka tukang malam Jumat eta mah pohara jasa ledakanana sehingga anu daratang kadinya lain sakadar lebu jeung pasir tapi kerikil-kerikil batu-batu mangkaning batuna teh mawa seuneu panas anu luar biasa akibatna aktivitas universitas pondok pesantren jeung lain-lain sebagainya poe eta dilumpuhkeun teu meunang kaluar jelema di Yogyakarta kudu make masker bae lantaran debuna mengandung penyakit mengandung kitu naon ngaranna racun mun kahisap sampai ka jantung nah ieu menurut ahli kedokteran teu dilah tapi nyatana memang kitu per harina terutama balita atau di bawah umur nah ieu terus maut geus puluhan bahkan geus ratusan. Itulah keayaan Yogyakarta
maka minta permohonan keadaanan jangsa Yogyakarta mah adikula mohon cenah ieu ka pengajian hiji doana mudah-mudahan dibere salalabar dibere talaleger dibere kararuat nahan cobaan ti Gusti atawa nahan siksaan ti Gusti Allah Subhanahu wa taala ujung-ujungna lantaran di ditu berangkat ninggalkeun imah ninggalkeun ladang ninggalkeun segala rupa akibatna eueuh jang salin ku ayana sakitu dipersilakan urang ngumpulkeun baju urut deui ulah nu asli ulah nu anyar nu urut bae nu anyar mah hook urut bae aya disilahkeun anu rada boga leuwih baju ditampung di dia di pasantren kemudian dikirimkeun ka Yogyakarta. Bo kadanan jang saantero Jogja ieu mah jang anu ngararendong di imah eta di pondok pasantren adikula yakni pesantren Haji Mahasiswa Al Muhsin. Nu kuari geus berduyun-duyun terus ka mana bae nyelapna. Ialah nuboga atuh 5 cokot hiji nuboga 4 cokot hiji kumpulkeun dipersilakeun diunggal lembur raju bawa tak kadeke kukula dikirimkeun ka ditu cara ngirimkeun nama babari tah sakitu ya adapun lain-lain nama terserah ieu mah nu sangat mendesak jang salin mun ngadenge ieu ngisang ge hese ngisang ge hese sebab jelema atuh kitu numpuk cai keterbatasan beunana tah kitulah jadi urang kitu bela sungkawa ka dulur-dulur urang anu keur meujeuhna pohara jasa disiksa ku Gusti Allah akibat ulah manusia nu zina ambalayah di Yogyakarta judi luar biasa mabok pohara jasa ialah ku Allah teu eureun-eureun ditegor jeung ditegor deui insyaallah tak lamun inget ka dongeng Kangjeng Nabi ucapan Kangjeng Nabi ka Sayyidina Anas ya Anasu he Anas ceuk Kangjeng Nabi innan nasa yumassiruna amsaran di akhir zaman manusia bakal nyarieun kota nyariin perumahan-perumahan geus dicaritakeun ku Kangjeng Nabi innan nasa yumassiruna amsaran saenyana manusia di akhir zaman bakal nyararieun kota perumahan kedijieun kota wa inna misron yuqalu laha al-Basrah awil Busairah aya kota engke dibangun dijuluki seperti kota Basrah, seperti kota Busairah, seperti kota Roma, seperti kota Paris, seperti kota Australia, seperti dan seperti ku Kangjeng geus dijelaskeun. Niru engkeuna. Ieu adalah ala Paris, ieu ala Prancis, ieu ala Mesir, ieu ala Kufah, ieu ala Basrah eta geus dijelas-jelaskeun ku Kangjeng Nabi 14 abad anu silam. Bakal tea ku ari mah geus. Ningali urang di urang teu kitu citra eta teh alana ala Roma ke Roma-Romaan teh kos kararitu teh. Sekali-sekali urang ka Roma model gitu kotana teh. Kos ayan belah ditu kos Paris aya deui di Cipanas mah ditu alana ala Israel Cipanas Bogor Cipanas Cianjur ala Israel tama Yahudi modelna teh nu dipaheula nu mimiti ala Spanyolan teh kos ka ditu terus we eta geus dijelaskeun ku Kangjeng inna wa inna misron yugolu lahu al-Basrah awil Busairah wa kadza terus ka ditu nama dijuluki kos kota Basrah, kos Busairah, kos Kufah, kos Mesir, kos Perancis, kos Amerika, kos Inggris dan lain sebagainya.
baheula Kangjeng Nabi nyarios kitu katingali meureun ku Kangjeng bruk tuh jagong Cikupa Citra kadeuleu keur ngagebegan meureun make anting gede di dieu buk da beureum sabelah deuleu we jablaeun aya tuh eta geus kaciri Allah karim oh masalah mundek jeung danana dipersilahkeun eta engke direkrut kemudian dibawa di pakaian kemudian naon baik gitu kemudian mundut peduli dengan dana nak leuwih bagus jasa ke saurang 100 050 nu 10 dihijikeun mah jadi gede ngabantu 1 juta orang teboga atuh milu bae urang mah 50.000 atau 100.000 dihijikeun pake bantuan ka ditu mana teuing bungaheunana doa na beureun timbal balik dati ditu ka urang luar biasa jelema anu keur kapapaitan kemudian ku urang dibere celah-celah kabungahan be mana teuing kos jelema keur hese dahar dibere sapiring bage masyaallah bungahna poha tuh kitu tadi akhir zaman teh kos kitu bakalna kemudian wa idza mararta cek Kangjeng Nabi di mana anjeun liwat ka eta kota wa dakhalta anjeun asup ka eta kota fa iya kasing hade bisa khaifiha tanahna geus dibates cak Kangjeng Nabi nyana mah geus aya pageran teu meunang sambarangan wasukiha pasar-pasarna ge geus aya nu boga wah liha jeung ahli-ahli tokona ge geus ditangtukeun wa awamiri jeung pengurus-pengurusna wa awami ha pengurus sing hade tamah aya nu boga tamah kota kos kitu mah tanahna geus dibatas kemudian pasarna geus puguh nu boga pengurusna ge geus aya sing hade cek Kangjeng Nabi fa iyyaka awas sing hade ulah loba asup kana kos kararitu ulah sambarangan cicing di nu kos kara itu geus dibejaan tak ku Kangjeng Nabi kunaon emang cak sahabat fa innahu yakunu laha khosafun wa rasafun wa qadafun engke kota-kota eta teh ku Gusti Allah bakal digoyang digempakeun Gusti Allah bakal diberi angin anu luar biasa Gusti Allah bakal dihujanan batu bakal dihujanan berbagai siksa Gusti Allah cek sahabat apakah kota-kota eta doang cak Kangjeng Nabi eta mangan sakadar mancing doang akibatnya ke seluruh daerah bakal menyeluruh siksa Allah subhanahu wa ta'ala lantaran tina perkotaan buatan manusia etalah didinya bakal numpuk permaksiatan bibit daripada permaksiatan di kota-kota nu dibangun ku orang-orang tertentu merajalela kemana-mana didinya ku Allah moal teu jasa qazafun rosafun khosafun qazaf di manaan rihun syadid angin anu dahsyat baliun meureun wazilzalah goncangan-goncangan gempa anu dahsyat qadapun ta eta teh dimaknaan ku kitu hajar teh turun hujan ti langit minas sama batu-batu ieu ku ari teh Yogyakarta dihujanan batu akibat tina Gunung Merapi per konon lebuna kula meunang habar ka Banjar geus datang Banjar urut pasantren kula geus datang ka Bandung geus datang debu-debu Masya Allah bahkan ke Bogor geus datang Banjar geus pohara geus datang sabaraha ratus kilometer Banjar Yogyakarta di Yogyakarta na hujan krikeun sagegede kieu teh sagegede jempol sagegede curug wah geus ambalaya
kuari dekumaha timbul kawas-wasan keur dicoba ku Gusti Allah digiringkeun ku seudeut digiringkeun ku batu yauma tazhalu kullu murdiatin amma arda'at wa tadau zatu hamlin hamlaha kiamat eta kos kitu jelema nu keur nyusuan balangkeun anakna jelema anu keur nyapi tinggalkeun anakna jelema anu henteu mabok tapi kos mabok kuluyar kaulul digiringkeun wa mahum bisukaro kiamat eta kos kitu lantaran buating salamet teh di kidul bulung ka kidul ternyata di kidul teh goncang bulung ka wetan ternyata di wetan seuneu bulung ka kulon ternyata ti kulon teh dihujanan ambalayah jelema bisa dibayangkeun ku urang kiamat bakal nakos kitu mulai kiamat gede-gedean bakal nanti tahun 1500 Hijriah mulai tahun 1500 Hijriah mah geus lain lalagaan tah kuari mah tahun 1420 ayat 30 hiji isuk pageto kuari 30 hiji isuk 32 jadi ka tahun 1500 sabaraha deui masih sabaraha tahun keneh berak 69 tahun di anak urang mah di incu urang mah tafsir sawi geus gajelaskeun ku kula moal dicaritakeun ayat namun sering macaan tafsir bakal kapanggih tahun 1500 dina tafsir Fakhrul Razi tahun 1500 tafsirul ahkam tahun 1500 dina hadis Kangjeng Nabi ge diawali ku tahun 1400 bakal moal repeh dunia ieu ti peperangan ti goncang ti naon gitu ngaranna ambalaya siksa-siksa ku Gusti Allah tapi tetap manusia geus digunyang ganjing ge henteu salaladar percis jasa cik Kangjeng Nabi ke kadenge tsunami di anu eueuh sugan tobat ka Gusti kadenge ke gempa di anu sugan tobat kadenge deui ku angin sugan tobat kadenge deui di hujanan berbagai siksa mungkin hujan bangkong hujan getih hujan nanah hujan batu tetep jelema teh tidaikeun tobat ka Gusti Allah Subhanahu di tahun 1400 sampai tahun 1500 di tahun 1500 didinya bakal kalaluar nu bakal dicaritakeun engke dina kitab Qurtubi teh Mahdi teh Dajjal teh turun Kangjeng Nabi Isa alaihi salam kemudian kitu dabatul ardi ieu bakal talurun mulai ti tahun 1500 Hijriah jadi teu 100 tahun deui ieu kejadian nu dahsyat kuari dajjal-dajjalan geus aya timbul ti Amerika puluhan ribu bahkan ratus ribu jelema narurut di urang cak Kangjeng Nabi bakalna unggal nagara loba nu ngaku nabi di Garut kabari anu ngaku nabi di Garut di Bandung aya nu ngaku nabi di Garut di Leles aya jelema ngaku nabi jadi lamun urang ngimankeun ka nya teh mah nabi kula urang Leles isin ngadengeun ge di Leles aya kadu gitu kolot-kolot ngora kadu ngora eta geus aya nu ngaku nabi masyaallah karim nya ieu ucapan Kangjeng Nabi urang mah ngaji hadis atau meureunan jeung ngajina ge mingguan ieu henteu kukula dicaritakeun ala kadarna beta innan nasa ya anasu innan nasa yumassiruna amsaron di akhir zaman umat kula engke bakal nyarieun kota-kota wa inna misran yuqalu lahul basrah awil busairah dijuluki engke bakal ngaran-ngaranna model Basrah, model Busairah, model Roma, model Paris, model Israel, Prancis, kitu Spanyolan, Amerikaan, geus aya bukti kuari. Bukti jasa ucapan Kangjeng Nabi pas jasa kuari. Sing hade wa idza mararta biha wa dakhaltaha anjeun di mana ngaliwat kadinya. Awas di mana asup kadinya fa iyyaka hati-hati cak Kangjeng Nabi
bisa fiha tanahna geus dibatas sing hade wasukiha pasar-pasarna sing hade toko-tokona sing hade awamir pengurus-pengurusna sing hade jasa ulah sambarangan asup kadinya ulah loba asup kadinya atupan kuari mah lain diulah-ulah ku Kangjeng Nabi malah kadarinya diulah-ulah ku Kangjeng Nabi ulah-ulah nu rame dipuri ya deleukeun ke asar macet nyaho jelema nyaho juring macet encan di Citra mah encan di ditu di Serpong Gading Serpong encan di BSD dan di perumahan-perumahan lain wallahu alam eta jelema geus dikitukeun bae nalurina teu puguh teu karuh daratang kadinya ti Mauk datang ka Puri ti Kukun datang ka Puri ti berbagai kitu keneh ti ditu ti Bojong ka Citra teh macam-macam encan di Serang di Pandeglang geus puguh ti Jakarta mah saha nu nitah jeung deuk naraon kadinya wallahu a'lam pentingna digelar di dinya teh perzinahan mabuk kurang kumaha sebenarnya mah ditarangkepan tapi geus kitu bae iyalah ngundang siksa Allah Subhanahu wa ta'ala tuh ngundang siksa Allah. Tah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah poean kedua etalah poean dihampurakan jeung Nabi Yunus alaihi salam numantak man soma zalikal yaum kana kaman abadallaha ta'ala sanatan lam ya'sillah fi ibadatihi tarfata aini saha jelema nu puasa dina poean kadua dina bulan haji sarua jeung ibadah ka Gusti Allah sataun teu maksiat di jero ibadahna sakicep oge gede jasa ganjaran mulai isukan tetap la ilaha illallah nama baca bae isukan misalnya jangan bari puasa baca bae jadi lamun 10.000 sapoe lamun menang 10 poe kali 10.000 jadi sabaraha eta 10.000 kali 10.000 sabaraha 1 juta aduh betul ka sorga jasa teh betul ka sorga jasa teh poin katilu istajaballahu bihi du'a Zakaria alaihi salam Allah ngaijabah kana paminta Kanjeng Nabi Zakaria alaihis man shoma zalikal yaum saha jelema nu puasa di poean katilu istajaballahu du'ahu bakal disubadanan doa. Poean kaopat al yaumul ladzi wulida fi Isa alaihis salam tanggal 4 bulan haji lahir Kanjeng Nabi Isa alaihis mentak man shoma zalikal yaum nafallahu anhu albasa wal faqra jelema nu puasa di poe ka 4 bulan haji bakal dileungitkeun putus asa bakal dileungitkeun fakir bakal dileungitkeun kasusah puasa urang mah poean kalima allazi wulida fihi Musa alaihi salam Kanjeng Nabi Musa dilahirkeun tanggal 5 bulan haji maka man shoma zalikal yaum bari'a minan nifaqi aw min azabil qabri sajelema nu puasa dina poean kalima bulan haji bakal dileungitkeun tina panyakit munafik jeung tina siksa kubur penting sekali ke promosi Kanjeng Nabi supaya urang daek ngalaksanakeun ulah promosian kiai teh sagala supermi kiai meromosian partai teu bagus sama kiai cilaka tak kiai kos kitu kiai mah ulah meromosikeun bangsa urusan partai urusan bangsa perduniawian akhirat bae kiai mah aya bagian-bagianana yang propaganda urusan nu kos kitu mah betul bae nu kararitu nu kumaha nu kitu bae pokona lamun kiai geus dakwah partai geus teu bagus teh mah kiai geus ngadakwahkeun mah cara Kanjeng Nabi ngadakwahkeun urusan kasalamatan diri jang masa depan urang di alam barzah terus alam mauqif mahsyar terus ke alam akhirat. Poean kagenep dina poean kagenep ma alladzi fatahallahu ta'ala li nabiyhi fihil khair man shamahu yanzurullahu ilaihi birrahmah fala yu'azzabu ba'dahu abadan jelema nu puasa dina poean kagenep
Allah bakal dibere dideleukeun kalawan pangdeuleu nyaahkeun jasa Allah teh sehingga ku nyaahna fala yu'adzabu ba'dahu abadan moal disiksa urang salilana terus geus dipake ka nyaah ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin ketujuh allazi al-yaumul ladzi yughlaqu fihi abwabu jahannam wa la tuftahu hatta tamdiya ayyamul 'ashr. Poin ketujuh poin ditutup digembok lawang-lawang jahanam geus teu dibuka deui. Jadi lamun urang puasa man somahu aglaqallahu anu 30 baban minal 'ashr. Saha jelema anu puasa di poin ketujuh pokona mah ku Gusti Allah digembok dikunci 30 lawang tina kasusahan minal asri fatahalau salasi baban salasina baban minal yusri dibukakeun 30 lawang kabungahan jeung kagampangan. Poin kadalapan dingaranan poe tarwiyah nayalah man somahu sajelema nu puasa di poin kadalapan disebut poin tarwiyah untia minal ajim la ya'lamu illallah bakal diberi ganjaran teu perlu nyaho maraneh kabeh mah usuku gede-gede nangis be Allah bae du nyaho tarwiyah mah kos kitu. Poin arfah poin ke-9 al yaumul ladzi huwa yaumu arfah man shamahu kana kafaratan li sanatin madiyah wa sanatin mustaqbalah. Jelema nu puasa di poe arfah eta dikiparatan sataun nu ka tukang jeung sataun nu ka hareup. Entak orang babarengan mulai ti poe ieu kuduna mah kulantaran poe ieu urang geus kaliwat na ieu urang cocokan eusian tambal ku maca Quran maca sholawat terutama maca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in eta 10.000 Yahir tanggal 10 eueuh deui paling ku Gusti dihormati jelema ibadah mencit hewan yakni mencit kurban ma'amil ibnu adam yauman nahri min amalin habba illallah ta'ala min iraqatid dammi. Teu beramal anak Adam dina poean lebaran sampai tasreka ditu tina hiji amal leuwih dipake karesep ku Gusti Allah tibatan ngocorkeun getih. Urang boga duit gua hari 1 juta balikeun ka embe nyaho datang nyaho henteu umur urang ka hareup boga wayahna ulah hook-hook jang kendaraan diri urang keneh jaga di akhirat innaha latati yaumal qiyamah biquruniha wa azlafiha engke eta hewan nu ku urang dipencit bakal datang di poe kiamah ranggaek kalawan aya naon gitu nu ka dieu teh ngaranna tandukna anu pohara kitu calakutikna anu pohara nyiapkeun jang ditumpakan ku urang menuju kanikmatan anu hakiki hanya 1,5 juta atau 2 juta atau nu rada leutik mah 1 juta kahandap kumaha bogana bae urang tapi ternyata lain hewan anu dideuleu kerendahan diri urang teh bisa peduli supaya mencit kurban dibagikeun ka fakir miskin ku anu hararayang terus urang nangis bae plus ke kapanggih-kapanggih di akhirat nikmat anu luar biasa wa inna damma la yaqau minallah bimakanin qabla yaqau minal ardi eta getihna sabenerna mah memeh datang ka taneuh teh geus ditempatkeun di tempat anu luar biasa di akhirat. Begitu geresel kadeleuna getih eta memeh datang ka taneuh teh geus ditampa ku malaikat diteunden di tempat anu luar biasa di akhirat jang sampeureun nu bogana dak fatayyibu biha nafsan faltatib biha nufusakum sing bersihan hate urang ulah aya naon-naon urang mencit kurbanna lillahi ta'ala. Iyalah sekali deui urang naon gitu ngaranna tempatkeun diri urang di tempat ibadah nu keur meujeuhna dipuji ku Gusti ditingali ku Gusti ditongton ku Gusti ialah mencit hewan urang taqarrub ka Gusti mencit kurban hiji sampeureun jaga
nomor kedua ku ayana urang mencit kurban mudah-mudahan balai-balai cobaan-cobaan siksaan-siksaan nuker mujurna ku ari ambalayah kadenge ku urang disalametkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala tolak bala ayana kadu boga leuwih duitna tina dahar jeung nginum poe lebaran datang ka tasrek ka ditu nah iyalah mencitlah hewan nu boga mulai ti sapi munding onta tujuhan atawa embe sorangan ku hayang-hayang amat mah tapi na urang teu boga duit hayam jago ge eueuh masalah nurutkeun cek riwayat Ibnu Abbas ayam jago ge teu boga aya ge bebek ge eueuh masalah bebek ge cenah ye man teu boga ya pingit bae manuk pingit bae meuli nulit aju kasahakeun cenah kieu pingitna ka fakir miskin keun atuh sadegeun nu fakir mah kula doang dahar ku sorangan haba ulah hese-hese nyana nu korban nya nu ngalebok masalah aduh cenah kieu aya ge endog bae masalah dikeun ka anak haba bagi dua saring sapotong anak sapotongnya niatan korban tuh gitunya luar biasa urang mangan sakadar dielingan ye Kangjeng Nabi tiap-tiap tanggal hiji kemudian puasa sampai tanggal 9 dua lebaranna urang babarengan engke lebaran ba'da salat Idul Adha babarengan urang mencit hewan niatna lillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإذا الذكرى تنفع المؤمنين الآية. Tangkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Sholawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjungan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in atba tabi'in al mukarramun para alimul ulama para asatid para habaib bil khusus pisan ka Kiai Haji Manarul Hidayat di Jakarta nu aslina geus kamaklum lembur oge ka Kiai Haji Jamaluddin ngaranna ge Solok Jengkol ngaranna ge Solok Jengkol malah aja di Jakarta ngaran Solok Jengkol oge ka kiai-kiai nu sanesna pun besan ti Kadumerak oge para besan-besan ti Bogor kumna nu haladir di dieu nu kusim kuring dimulyakeun. Mudah-mudahan sami-sami urang dimulyakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kalayan singkat tatali parantos wengi oge kondisi simkuring kurang fit. Ieu mangan sakadar rek nyaritakeun soal ngaji bae. Majelis moal ka dibuka lantaran sakit ya masih kene sakit kakarak ge 50%. Geus beakna ulah hayang nyaho. Sakit karak 50% itu dihareup encan. Ieu masjid da masjid itu masjid. Ieu insyaallah dibongkar.
bakal masjid ieu dibongkar dihijikeun jeung MCK jadi ngahiji engke bakalna mentak moal waka dicaritakeun ieu soal majelis sebab kahareupna jandela ge can anggeus ulah sok hajiwa ka umang omong can anggeus ulah waka umang omong kumaha bakalna kumaha engke bae kayak gimana Roh Hidayat geus kajopak karak adinya geus kolot pan kula mah budak nya kula mah keur budak keneh nya geus jadi profesor kula barang geus kolot kuari nya hirup keneh haju gagah bae deui atuh gagah ge kadeuleun jerona mah sarua bae jam mobil gai tahun lama mah kitu-kitu bae tapi nu jelas masih eksis alhamdulillahirabbil alamin patali jeung ngaji insyaallah ayeuna urang malam Kemis ta minggu isuk henteu minggu deui minggu isuk henteu minggu deui berarti masih aya keneh waktu sabaraha eta sakitulah insyaallah urang mudah-mudahan panjang umur dibere sehat dibere semangat sebab tina ngaji urang bakal paham sakumaha tadi ieu dongeng ulama luar biasa memang ulama mah tapi yang jadi ulama du bener teh hese gimana Roh Hidayat ieu jurusana proyek mah sarua jeung Ki Jamal jeung Ki Fudoli urang hijikeun habak da kadinya eta geus urang guari mau mulai ayeuna nu tilu kiai kiai proyek Masya Allah masalah atau bahasa kadar bahasa itu apa nama itu beda lamun orang ningali sireum di Quran dijelaskan bahkan aya hiji sireum nu bakal asup ka sorga sireum asup ka sorga Masya Allah kusebab naon sireum teh wauh ka Allah sireum dongeng sireum loba tapi aya salah sahiji sireum anu deku ngadoa ka Gusti Allah sireum ngadoa berarti kan pohara tapi lain eta nu paling hebat sireum kaluar ti liang neangan dahareun Masya Allah sanggeus tanyana neangan dahareun jang dirina oge jang pamajikanana mun boga jang anakna mun boga eta sireum tilok salah balik sireum tilok salah balik pan Ki Manarul Hidayat masalah balik kiai ge nya balikna teu beres sireum mati log salah balikna ialah kehebatan sireum nomor kedua hudhud manuk asup ka sorga dina Al-Quran dijelaskan man ya arol hudhud kunaon kaulah teu manuk hudhud ca Kangjeng Nabi Sulaiman aya naon dia hudhud panjang mun didongengkeun mah teu lila datang carekan ku Kangjeng Nabi keheula cak manuk hudhud kula tetas ngapak aju manggihan hiji istana penghuni istana ratu ternyata nyembahna lain ka pangeran nah iyalah nu perlu dikanyahokeun cek manuk hudhud Gusti Rasul ieu aya hiji ratu nyembahna lain ka pangeran lain ka Allah ieu model cek Kanjeng Nabi Sulaiman coba mereka ditu deui ngirim surat Kanjeng Nabi Sulaiman dibawa ku hudhud surat dibawa ku manuk hudhud kemudian disampaikan Ratu Bilqis bisa jadi sujud ka Kanjeng Nabi Sulaiman yakni iman nah iya manuk imah lain dek nyaritakeun dongeng eta dek nyaritakeun manuk hudhud wauh ka Allah
bandingkeun jeung Raja Firaun. Gagah aya di nyana, pinter aya di nyana, keistimewaan aya di nyana, sugih aya manehanana, moal jadi raja Firaun lamun teu sugih, moal jadi pangeran nyana lamun teu hebat. Nu mantak jana jadi pangeran teh di dunia hebat. Nah, manuk hudhud mah wau ka pangeran, tapi Raja Firaun mah malah nyana ngaku pangeran. Ieu manuk hudhud bae wau ka Allah. Nah, di surga bakal aya. Di surga bakal aya. Geus puguh anjing Ashabul Kahfi. Tah ieu lamun urang nyaritakeun seputar hewan-hewan. Kabeh ge horenganan hewan teh maca tasbih, maca zikir la ilaha illallah. Sireum zikir ka Allah. Manuk zikir ka Allah. Manuk zikir ka Allah. Anjing ya anjing. Lamun urang deuk belajar tasawuf, urang kudu nyonto anjing. Anjing mah tipeting tilok HS. Aisyah. Tuh kan anjing betara sare tipeting. Oh mal aya anjing HS tipeting mal aya. Jeung anjing mah lamun dibere di dahar teh dibere tilok maling anjing. Beda jeung ucing. Jeung nya nama tilok aya urusan proyek-proyek tilok aya. Tilok anjing. Tuh Haji Jamal weh cenah. Anjing hebat. Baca ka surga. Tah iyalah di antarana deui nu paling hebat tawon. Masya Allah. Dina Al-Quran geus dijelaskeun ayatna eces luar biasa. Jadikeun minal jibali buyuta. Sok jadikeun tah imah maneh tuh gunung. Minas syajar tuh tangkal kayu. Imah-imah sok dijadikeun. Trak bae nyanyiin imah di dinya. Sabaraha ratus, sabaraha ribu eta tawon di dinya Masya Allah kari. Haju kalaluar brang. Neangan kembang eta sakitu lobana tah liang henteu salah tah asupna balikna teh salah tilok aya ribut tawon jeung tawon salah imah tilok aya ribut salah imah tilok ai gimana dul hidayat mah salah imah nu kuduna kan nu kolot kan nu ngorade tilu nya boga pamajikanna salah balik kan nu ngora malulu cukup yang ka neraka sakitu ge kieu. Iya mah cerita contoh doang tuh gitu ente ieu mah contoh lamun teu adil. Tah eta salah imah ngaranna tapi Masya Allah tawon sakitu ribuanana tilok aya salah imah sup kadinya jeung mawa kaistimewaan madu tawon salah sahijina aya nu bakal diasupkeun ka surga dina seluruh hewan mun ku urang dibacaan aya nu arasup ka surga. Sapi aya nu asup ka surga sapi. Tapi kula maca tina salah sahiji ahli filsafat Islam nu terlupakan. Ibnu Sena lamun di Eropa mah disebutna teh Avicenna. Ibnu Sena teh eta teh seorang filosof, seorang pujangga, seorang ilmuwan. Seorang julukanana dokter, raja dokter, malaikat dokter. Eta mah julukanana pohara. Kuloba-lobana tapi terlupakan. Artinya terlupakan teh henteu pernah we urang teh nyadap tina ilmu Ibnu Sena. Padahal pohara dina kitab-kitab kama qala Ibnu Sena terutama filsafat jeung ilmu-ilmu kedokteran. Nah, aya bahasa nu luar biasa di antarana nyaritakeun ruh. Di antarana nyaritakeun makhluk. Lamun ku urang dibacaan, urang kataji, mun kabari ieu urang selalu nyaritakeun Jalaluddin Rumi, ieu Ibnu Sena pohara. Nyana nyaritakeun saya takut terhadap sapi sebab sapi punya tanduk. Dengan tanduk itulah saya takut. Budak leutik mah komo ka tanduk. Sapi sieun. Mantap kayak matador segala. Lamun henteu liheng ngulinkeun anak bisa dibadu. Nah iyalah sapi kulantaran boga tanduk dipake kasih. Tetapi cak Ibnu Sena nya nama teu boga akal, bisa ditaklukkeun. Nu paling bahaya
tanduk ieu adalah tanduk manawi, di mana tanduk manawi ieu ngejak lantaran dibarengan ku akal, bakal tidak mau tahu apapun yang terjadi, siapapun pokoknya mah tandukna di mana geusna gadil bahaya. Boro-boro sagede presiden, boro-boro sagede gubernur, boro-boro sagede bupati, boro-boro sagede RT, Haji Pendi bae tandukna ngamuk. Waduh, masya Allah, Karim androk merosot. Iya gara-gara tanduk ya. Tuh kan. Nah, atuh komo gimana rul mah geus kudu dicaritakeun teman. Tanduk nanya nama kuari ge hudang bae. Tak ieu tanduk. Nah, nu paling bahaya adalah kiai. Kiai cek Ibnu Sena adalah boga tanduk. Tanduk ieu osok salah ngagunakeun kiai. Lantaran nyana boga dalil. Sebab pamarentah maling. Tilok make dalil, tanda tangan bae. Pemerintah, bupati, gubernur jeung saha bae korupsi tanda tangan. Tapi kiai mah lamun deuk korupsi teh make dalil. Nah, komo profesor mah bah, doktor bangsa kos karari. Itu deuk maling teh dalil melulu nya mah. Deuk maling bae make dalil. Atuh Ki Jamal bae lain dokter make dalil. Tuh nya mah. Tah iyalah nu paling bahaya ngagunakeun tanduk ketika digunakeun salah. Sebab naon? Disatukankeun tanduk aya akal. Sapi mah aya tandukan bisa ditaklukkeun lantaran eueuh akalan. Bisa lompat urang, bisa nyumput urang, jeung bisa berbagai cara lantaran tanduk sapi sakumaha galakna bae ge tetep urang bisa kelid. Tetapi ketika manusia eta sorangan anu ngagunakeun tanduk bakal bahaya. Iyalah sebuah renungan anu istimewa, sebuah renungan anu pohara. Sehingga ada sebab manusia kabeh ngabogaan tanduk, tergantung level-level tandukna. Di pemerintah, di kiai, di pedagang, di petani, sarua pada ngabogaan tanduk. Tanduk iyalah anu ku urang kudu disadari melalui ngaji urang bakal sadar. Ternyata horenganan tanduk lawan naonan. Eueuhna naonan tak urang ngaji teh. Lamun sakadar ngaji alfiah gampang, sakadar ngaji jamul jawame kecil. Urang dek ngaji naon bae ge tasawuf baca babari, tapi menyadarkan diri bahwa urang teh eueuhna naon di hareupeun Allah ta eta nu hese teh. Sapira sagede aing di hareupeun Allah teh naon nu dibanggakeun. Murang ngabanggakeun dunia je dunia anu Allah, ngabanggakeun ilmu nu Allah. Urang nyaritakeun Kangjeng Nabi Musa bae Kangjeng Nabi Musa alaihi salam jeung Kangjeng Nabi Khadir ketika Kangjeng Nabi Musa yang kapanggih dibere cara ku Gusti Allah akhirna amprok, begitu amprok tek naik kapal naik perahu lain deuk nyaritakeun eta tapi ujug-ujug aya manu piit encrak haju manehanana nginum kana laut tek diangkat deui pamatukna ditoel ku Kangjeng Nabi Khidir Musa. Tah ilmu urang teh percis okos nu nyaklak tina pamatuk manu piit ilmu urang dibandingkeun jeung ilmu Allah ieu lautna. Masya Allah, bangga ku ilmu hijab, bangga ku dunya hijab, bangga ku turunan hijab, bangga ku pangkat hijab. Hayang bener-bener ke Allah ulah aya nu dibanggakeun. Anta rabbi wa ana abduk. Gusti pangeran abdi teh hamba Gusti. Eta teh lain sakadar bahasa tapi praktekkeun ku urang bener-bener ngarasa bahwa Gusti teh pangeran, urang sebagai hamba. Hayang datang kadinya berarti kan urang kudu ngalalakon heula. Ngalalakon heula tuh kudu cara Habib Rozak bantu puguh teh isi jelema tah lain sebenarnya. Sebut jelema. Ieu asana setengah jelema ieu mah. Aya eta keur ngalalakon mah kos kieu. Keur ngalalakon mah kos kieu ngaranna tah ieu teh. Ya. Lain keur ngalalakon beureun kabur ti pamajikanna meureun. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang renungkeun tina tanduk-tanduk tadi. Lamun urang nyaritakeun di Imam Jalaluddin Rumi nyaritakeun bulu merak, tapi Ibnu Sena nyaritakeun tanduk.
Masya Allah panjang caritana kabelah dituna aya hiji kiai ibadah ka Gusti Allah sanggeus ibadah ka Gusti Allah ngarasa bahwa aing teh kapan kiai tak boga rasa aing kiai berarti tanduk teh bijil langsung diturunkan ke Gusti Allah turunkan hampir jatang ka pangkat waliun min auliyaillah turun tina pangkat kewalian turun tina pangkat kasolihinan nu nyaho iwal ti dirina maksudnya dirina nyaho apa teh nyaho dirina mah kok bisa nyaho lantaran tata dina lazat ibadah jadi henteu nikmat ibadah jadi henteu nu tata dina daek hudang peuting kuari kerek bae nu tata dina daek ngaji kuari henteu eta mah kos kitu mah masih kena babari ieu mah tadina lazat kan geunah urang baca Quran teh lain tamatna ngeunahna ngeunah teh lain ngeunah suara jeung makharijul huruf tapi ngeunah teh hese nyaritakeunana sebab eta mah ruhani urang teh ieu teh nyaritakeun tentang ruhani lamun tadi urang nyaritakeun teh nyaritakeun jasmani bae kula mah tadi nyeleki fudoli mawaan naon ngaranna mawaan eta tadi dah mawaan konsumsi cau sagala jeruk rut asa-asa maraban lauk lele nah ini urusannya kan jasmani mah urusan anda jasmani nah urusan rohani kudu lepas di urusan jasmani lamun urang encan bisa lepas tina urusan jasmani rohani urang tetep masih kababawa ku jasmani bae nukos kitu ngaranna masih tahap biasa bae sanajan ilmuna hebat sanajan ilmuna luhur masih kena kababawa ku urusan jasmani ruhani encan timbul masih ke tahapan bawah kene masih biasa kene nah iyalah urusan carita ilmu jang ibadah teh ya maksudnya supaya bener-bener mantep ka Gusti Allah urang lelitikan bulan puasa bae bulan puasa lantaran teu dahar teu nginum teu jima jeung pamajikan eta giat tarawehna giat taraweh haju baca Quran ge alhamdulillah baca Quran alhamdulillah Quran teh dibalik-balik bae ke urang nah dibaca mah wallahu alam tapi nu jelaskan nyekel mah osok nah tong ngadengekeun nah eta sakitu bae eta sakitu tah ruhani geus timbul ruhani komo lamun dibebenerankeun itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah di awak urang aya ruh ieu adalah sok disebut nafas atau jiwa nu aya di jero jasad percis kos manuk terkurung dina sangkar nyana merindukan alam bebas manuk di mana di kurungan teu betaheun sebab manuk teh di alam bebas hayangna sanggeus dah hirup di alam bebas manuk nu paling hebat manuk di mana enclak dula deuleu heula geus aya nu mau jepretan jeung nyana enclakna teu meunang sambarangan ieu bakalna potong atawa henteu manuk bae berpikir sampai ka dieu cak Ibnu Sena hebat da Ibnu Sena nilik manuk ketika dek anteng dula deuleu aya eueuh nu ngajepret eueuh nu mawa mimis ketika aya hiber eta manuk cerdik nu kos kitu ngaranna eta manuk hebat nyana di alam bebas di alam luas ngeunaheun manuk teh eta emang alamna ruh urang sebenarnya mah ayana di alam bebas artinya aya di alam bebas teh di alam ruhani tetapi urang kunaon haju di alam jasmani bae urang teh di alam jasad bae nah ketika urang terus-terusan di alam jasad itu pernah ngarasakeun ruh urang di alam ruhani urang kieu bae ya hirup teh kieu bae masalah sih kan ieu mah keur carita batur nu kurang disebut tadi Gus Dur nu kurang disebut Kiai Haji Asy'ari urang disebut Buya Cidahu Buya Dimyati nu kurang disebut-sebut Kiai Asnawi nu kurang disebut para aulia-aulia Allah etalah jelema-jelema nu hirupna teh anu geus kakalayangan artina kakalayangan teh lain hihiberan rohna henteu katula katali henteu naon kitu tersangkar ku nafsu-nafsuna nah sakitulah kalimat rahimakumullah jang sebuah renungan di diri urang aya ruh urang okos manuk di jero sangkar
hayang ibadah kadang-kadang kabawa ku awak kurang tunduh terjadi. Ruh urang hayang ngaji kadang-kadang kabawa ku urusan bisnis terjadi. Ruh urang hayang ka Allah kadang-kadang kabawa ku babaturan. Urang lamun nyaritakeun sebuah penyakit ya urang. Penyakit stres. Datang ke pemerintah atau datang ke kafir, nasihatna pasti kamu harus banyak istirahat dan kamu harus banyak cari angin segar ya. Lebaran ya kira-kira ulah yang stres maka itu ke Karangbolo refreshing tah kaki Jamal teh ge kos gitu. Waduh cenah ieu can OTW naon OTW tuh kan aing nyaho di sia mal segala OTW aing gimana rumah OTM eta mah leuwih teh mah. Nah ieu jadi nasihatnya kos kitu teh nasihatnya refreshing lah cek nyana. Coba luangkan waktu tuh ningali pantai, luangkanlah waktu tuh ningali gunung, luangkanlah tak eta teh nasihat kafir, nasihat munafik, nasihat jelema bodoh. Nasihat kiai mah lain kitu. Ya stres ya, Masya Allah, dekatkan diri kepada Allah. Tuh. Coba galamun kaki Jamal. Ki Jamal kunaon? Kula ieu pikiran ada rumek bae. Kunaon emang? Nyaho kumaha? Oh, coba dekatkan diri ka Gusti Allah. Cak Jamal kan bos kitu. Puguku lagi ngadeketkeun diri je puyang cak Jamal teh. Yes, beda nasihatna ya. Lamun nasihat jelema-jelema munafik pasti seperti eta. Tapi nasihat ahli Allah lain. Buka Al-Qur'an, baca, renungkeun. Ieu jadi obat syifa. Kan geus dijelaskeun dina ayatna ge. Syifaul lima sudur. Buka ayat, ulah loba-loba. Saayat renungkeun, asupkeun ka dieu. Ayat nu mana anu kira-kira asup ka hate. Kos kitu nasihat ulama mah. Jadi lamun kuari urang ningali seputar lebaran geus puguh mudik tamang geus masalah silaturahmi. Ieu kolot masih kena ka Karangbolo. Moal kudu dijebejakeun nu mana kolot teh loba di dieu pangkolot ye. Tuh sok satakolan kos kitu deui. Atuh sia mah kudu nyirikeun ka moal endog-endogan kotak endogan. Tenang bae sih tenang. Kolot kos gitu. Nah, eta nurutan munafik eta kos gitu. Geus kolot mah Masya Allah baca Quran, renungkeun, asupkeun ka jero hati. Ya Allah ya Rabb. Nah itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ku ngaji bakal kabongkar. Syariat bakal kabongkar, thariqah bakal kabongkar, hakikat bakal kanyahoan. Urang mun ngaji hakikat saeutik bae tentang ruh. Cak Gusti Allah berarti hakikat. Qad araftani qabla dunya. Anjeun geus wau ka kaula memeh aing nyieun dunya. Eta bahasa Gusti berarti bahasa hakikat. Geus aing nyieun dunya. Ja'altu kulla syai'in laka. Aing teh nyieun sakabeh perkara jang maneh. Hatal jannah. Sehingga surga jang maneh. Tapi maneh ulah hayang kana dadamelan kaula, ulah hayang kada dadamelan kaula termasuk surga. Manehna mah ka kaula. Kaula ngadamel ka anjeun li jang kaula. Lain jang surga. Eta kan bahasa hakikat. Aing ngadamel dunia jang maneh, aing ngadamel surga jang maneh, tapi manehna ulah hayang ka dunia, ulah hayang ka surga ka aing. Urusan-urusan jang manehna mah jang maneh, tapi siana ulah ka dinya. Lamun siana ka dunia aing cemburu, lamun sia ibadah hayang ka surga aing cemburu. Eta mah geus teu kudu dihayang-hayang teh jang maneh. Eta kan bahasa hakikat kos kitu. Urang bakal paham dina bahasa-bahasa hakikat. Urang ngaji ihya teh lamun teu ngarti bahasa hakikat bakal nyasab. Urang ngaji hikam mun teu ngarti kana bahasa hakikat bakal nyasab. Da model tadi eta teh bahasa hakikat, bahasa Gusti ngaranna. Aing ngadamel dunia jang maneh, aing ngadamel surga jang maneh, tapi maneh ku aing dijieun lain jang dunia, lain jang surga, jang aing. Eta kan luar biasa eta bahasa. Lamun maneh masih kana hayang ka surga dikanarakakeun heula sia ku aing.
Jasa majang aing. Nah, nu madak litakuna manzori wali akuna manzoruk. Supaya aya anjeun teh pangdeuleu kaula jeung aya kaula pangdeuleu anjeun. Kula neuleu ka anjeun, anjeun neuleu kaula. Masyaallah. Saling memandang mantap anta budallah ka annaka tarah wa illam takun. Nah ieu bahasa hakikat. Jadi lamun urang nyaritakeun bahasa hakikat sakabeh aya hakikatan. Sakabehna aya hakikatan urang bakal paham. Allah engke bakal nu mere pahamna. Seperti bahasa hakikat kullu syai'in yad'u sakabeh perkara ngajakan ka maneh. Aing teh nyieun ruh, ieu bahasa tadi. Aing teh nyieun ruh memeh dunya. Sanggeus maneh diasupkeun ka awak. Haju kuari aya mataan aya ceelian, dibere watek. Mata boga watek, ceuli boga watek. Sehingga roh lupa ka Allah ka bawah ku watek. Mata cek Gusti Allah likulli syai'in wajah. Setiap perkara aya beungetan. Kunaon atuh beungeut maneh teh resep kada di nafsi awak maneh. Tak iya beungeut maneh kunaon resep ka awak maneh. Tak iya nu jadi bahaya ge. Nu jadi bahaya ge. Urang resep ka diri urang lain ka Allah. Nu mantak urang make baju kieu ge resep ka diri urang. Nu mantak make jas ge Haji Pendi henteu malam ieu mah laku meureun di jalan. Ya, nah ieu teh resep ka awak. Nah ieu urang resep ka awak urang teh ya ngahalangan ka Gusti Allah. Eueuh jelema luhur ku jas, eueuh jelema luhur ku jubah, eueuh jelema luhur ku pakaian, eueuh jelema luhur munggu Allah ku pakaian jeung dunia. Hiji we ruh urang wauh jeung Allah. Urusan-urusan kos kieu mah urusan amrang sapira lama. Kuari anyar dibumule ku urang isuk pageto mah bolong dipiceun. Atuh urang kamari ieu teh ngamumule ieu teh katipu ja ujung-ujungna mah dipiceun. Urang geus sabaraha taun kikituan. Geus sabaraha taun urang kikituan likulli syai'in raja. Tiap perkara ngabogaan beungeut. Kullu syai'in yad'u. Setiap perkara ngajakan ka anjeun. Urang liwat ya, urang liwat. Urang lapar diajakan ku tukang uduk. Udali ka dieu. Ini uduk nih mantep nih. Ada udangnya. Bisa dikredit deh pud. Uduk bae bisa dikredit uduk. Tah ya. Urang liwat deui ka ditu tukang sao. Sao ngajakan sesuai jeung nafsu urang. Ka deui. Ieu saya. Aya deui ka dieu aya tukang salak. Ieu salak Banten ieu mah hiji ge ti Banten ka Tangerang teu beak. Urang ada salak Banten ti Banten datang ka ieu mah teu beak hiji ge masyaallah kesem. Tah diajakan urang. Eta kakarak ulah nu kos karar itu diajakan ku pakaian diajak madak liwat urang ka ditu poe Minggu tuh set kapuri atuh pan mata teh tungkul be tungkul kieu teu bisa ulah deuleu be kieu itu bagus tuh warnana nya hate urang ngomong kos gitu sebar duitnya itu bagus sarua jeung di Tanah Abang tah kos kitu teh ngan aing mah gengsi atuh mah nya aing pan Haji Pendi mah nya meuli di dieu aing mah luhur eta mah tambah tah mah nya resepnya haju agul atuh tambah hijab dah po tambah hijabna ge nyundul ka langit tambah tah eta kan geus kitu nah ieu kullu syai'in yad'u kabeh Allahna pohoan eta kan bahasa hakikat. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah engke urang bakal dibere paham ku Allah sebab segala rupa ngajakan ngomong ka urang ngajakan ngomong teh lain ngomong kos urang kieu tapi ngajakan seakan-akan bicara seperti etalah ilmu Allah seperti etalah hakikat seperti etalah keistimewaan sirrun min asrarillah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sebagai pembukaan Jamal alhamdulillah kimanarul hidayat ate mengkula geus akrab ti baheula alhamdulillah kuari atuh terus nyambung kembali kemudian atuh naon kitu ngaranna urang kuari ieu ngaji di mimitian ditambahan ku kulajang sebuah renungan sing ada tanduk sing ada ruh ya supaya wauh ka Gusti Allah ulah salah balik eta geus dicaritakeun ku hewan-hewan bae tilok salah balik kunaon aya jelema salah balik. Nah ieu sebuah renungan berarti ayat tidak jujur di diri urang. Lamun tadi Kimandarul Hidayat nyaritakeun pemerintah jujur iraha sih manggihan pemerintah jujur iraha maksudna
henteu ieu mah teu kanu sajan kaki manarul bae pernah manggihan pamarentah jujur geus bae engke jawabanna engke bae urang duaan bae kiai proyek mah jah nah ieu minggu isuk teu minggu deui hampura kula kaki Jamal karena akrab atuh kaki Maralu akrab komo kudu 5 alo atuh Habib Rozak mah mah uulinan kula deh tuh geus eueuh asa-asa jadi urang kabeh aja da ieu mah dicukupkeun sakieu sakali deui mudah-mudahan jeung urang ngadoa ka Gusti Allah mudah-mudahan abah kula kasalahan ibu kula dosa-dosana dihampura ku Gusti Allah dicaangkeun di kuburanana dilegakeun di kuburanana dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala kitu keneh guru-guru urang nu lain mudah-mudahan dihampura dosana tur dilegakeun dicaangkeun di kuburanana kitu keneh bapak-bapak urang dulu-dulu urang geus mararaot mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana tur dilegakeun dicaangkeun di kuburanana akhir hayat urang husnul khotimah di akhirat urang babarengan jeung Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuju surga Allah di bawah benderana sakitu bae amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma ihdinas siratal mustaqim Allahumma ihdinas siratal mustaqim Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin satacana teu kudu sasalaman Kiai bareng jeung kula kabeh engke nu lain kiai ge atuh silahkeun bareng ka imah kemudian di dieu disadiakeun teu kudu aya nu sasalaman kemudian dipersilahkeun di dieu di imah ge aya prasmanannya sakitu bae wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.